Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin muslimat. 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 Wajib diajar ngaji ngan ulah yang kapuji. Lahir batin cingah hiji pan Allah parantos janji. Allah bakal maparinan kajal anu ariman. Umat Nabi akhir zaman di akhirat pasti aman. Kerapek aji ilmuna pek taroskeun ka ahlina. Tong isin dulur datangna kin pasti aya hasilna. Dosa lamun teu diajar eta jalma pasti sasar. Bakal leungit sifat sabar sangsara di alam maksar. Nyiar ilmu diwajibkeun ku Rasul diparentahkeun.
selamatkeun pek diajarna sing leukeun nyaeta ilmu agama nu disebarkeun ulama pikeun sadaya jalma nu hayang hirup utama mempeng aya kasempatan kanggo milarian jalan pilari ridho pangeran ulangan jadi alasan abdi ukur ngawartosan kasadaya insan-insan sabab ajal teh ngantosan di dunia ukur ngasaan gerak pilari ilmuna anu aya manfaatna ulangan ukur capena teu aya gurunana gerak pilari ilmuna anu aya manfaatna ulangan ukur capena teu aya buruhanana ari ilmu nu manfaat eta karaosna nikmat ku pada jalma dihormat kalayan jadi syafaat sabab jalma sadayana henteu aya nu sampurna seueur kakiranganana ngantong liren milarina diajar ilmu tauhid sing apal tong elat elit ngarat teka bawa palit ilmu fikina sing mufid ari tauhid ka Gusti Allah simpen jero ati
Yakin sieun ka Gusti ti hirup dugi ka mati ngarasa hirup diatur senang sehat fakir ujur ti hirup dugi ti kubur ku Allah nu Rabbu Ghafur. Ulah luntur keibunan ulah gede kaanginan ulah laas kahujanan percaya kanu kagungan sadaya geti Gusti Allah anu gaduh pasti nu ngatur jeung mati tekadkeun di jero ati. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin. Wajib diajar ngaji ngan ulah hayang kapuji lahir batin cingah hiji pan Allah parantos janji Allah bakal maparinan kajal ma anu ariman umat Nabi akhir zaman di akhirat pasti aman. Gerapek aji ilmuna pek taroskeun ka ahlina tong isin dulur datangna kin pasti aya hasilna dosa lamun teu diajar eta jalma pasti sasar bakal leungit sifat sabar
sangsara di alam maksar. Nyiar ilmu diwajibkeun, ku Rasul diparentahkeun, anu bakal nyalametkeun, pek diajarna sing leukeun. Nyaeta ilmu agama nu disebarkeun ulama, pikeun sadaya jalma nu hayang hirup utama. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi.